Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Patepang dangu deui sareng simkuring manganggang nu sajamang dongengkeun dongeng lanjutan tinu episode anu kamari nya mitra. Mangga mitra sateacan medar dongengna di subscribe heula nya mitra supados kabewara padaran dongeng anu kapayun nyalakeun oge loncengna kitu nya mitranya. Mangga mitra upami telepat mah episode anu kamari teh dugi ka dieu ya mitra, urang darangukeun rasa kedap buntut caritana supados nyambung. Lebu ngarah naon Pak Kubu? Iqbal penasaran nanya kitu ka Pak Kubu. Ke dicaritakeun Pak Iqbal di dieu we heula nya antosan bapa rek kalembur heula neang jalema sina ka dieu tong ka mana-mana nya, jawab Pak Kubu bari rusuhan ninggalkeun imah. Ninggalkeun Iqbal duaan jeung Ki Jamhuri nu terus-terusan ngehkeh batuk di luar angin peuting ngahiliwir nebak kadang daunan pating keresek pating korosa kawas nu milu nyaksian gidigna Pak Kubu dina mangsa harita. Sora jangkrik jeung cari cangkas pating tembalan jeung balabaturna. Sora tokek naluhur sisiku milu maturan kayaan peuting nu rehe combreng. Tah dugi kadinya nya palawargi kaum dangu buntut dongeng carita dina episode anu kamari. Kumaha salajengna mitra? Mangga atuh meh teh nyangkolong teuing kana waktos urang lanjutkeun we nya mitranya sambungan dongeng Sunda ti Manganggang anu salajengna. Wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu menang sawatara lila ti harita gancang na carita peuting eta keneh Ki Jamhuri dibawa ka pangalengan nu tinu samemehna Pak Kubu mampir heula ka imah singgah nu ditempatan ku ajum sapara kanca pikeun ngabahekeun lebu dikurilingkeun sabudeureun imah. Tuluy nama harga yang awak Ki Jamhuri digotong ku dua urang walaga lembur make sarung nu ditanggei ku awi haur nepi ka pangkalan ojek. Peuting harita keneh arindit dipelong ku panitip ajum Reni Yanto jeung Amir nu ngajajabkeun Iqbal nepi ka tungtung lembur. Sajajalan Iqbal maksakeun nanya tina rasa kapanasaranana soal lebu teh ka salah sahiji warga nu mantuan ngagotong tandu awakna Ki Jamhuri. Cenah ceuk manehna sawaktu-waktu wungkul mun aya kajadian nu aheng jiga tadi di lembur basa ngadadak aya sora aja nu ngababaung jeung kadenge sora talapok sapatu kuda. Urang lembur sok murulukeun lebu ka sakuriling imahna sewang-sewangan keur panolak bala bisi aya nini atawa aki-aki nu niat mawa bahala. Atuh geus dibejaan kitu mah hata Iqbal oge geus teu remen hariwang sanggeus urang lembur nu tadi nanggung tanduk Ki Jamhuri ngajelaskeun kitu waktu kumanehna ditanya soal lebu. Keur Iqbal eueuh rugina mun dirina percaya kana tradisi da teu matak jadi syirik atawa musyrik. Tarekah mah kumaha we carana manehna sadar yen tina ngajadina tradisi teh lain ujug-ujug ngawujud tina waktu anu sakedeung tapi geus lumaku mangpuluh-puluh malah mungkin ratusan tahun lilana nu didasarkeun tina pangalaman turun temurun tina pangalaman urang dinya.
nganu tengarti teh ku sikap Reni wungkul tina waktu anu singkat gancang robahna jika nu ciceb ka manehna teh ka Iqbal cenah mun beda pamandegan kana akidah anyar rarasaan tong kitu-kitu teuing tong panatikan teuing kahayang mah kitu gerentes hatena Iqbal dina wanci harita. Kajen lah kumaha karepna we lah. Rek kitu rek kieu engke mah moal dipake hate karepna we. Cek manehna cek gerentes Iqbal bari ngomong sorangan terus nuluykeun deui lalampahanana. Nu lempang dipilih ku sora jangkrik dipapageun ku sora angin peuting dialokan ku sora londok di kebon ganyong nu kadengingan bleg-blegna sora dampal suku kana taneuh terus maju ka jero leuweung arek ngajugjug pangkalan ojek. Teu karasa di perjalanan kajen jauh teu burung cunduk kajen anggang teu burung datang. Akhirna Ki Jamhuri nu awakna ditanduk ku samping sarung dicanggredkeun kana awi jeung digarotong teh geus nepi ka pangkalan ojek. Tidinya mah terus ditaekeun kanu motor nu tina samemehna aya saurang lalaki nu disusulan ku pakubu ka salah sahiji lembur nu teu jauh di tempat pangkalan ojek. Ari Ki Jamhuri didiukeun di tengah digempet ku Iqbal di tukang. Motor ngadius laun mapakan jalan desa nu rarenjul pinuh ku batu nu sarareukeut. Saja jalan nu maturan ukur rametuk anu pating suliwar ngudagan lampu motor nu antukna kira-kira hampir kana sajam leuwih motor geus nepi ka jalan gede. Menang sawatara lila ti harita sanggeus nungguan mobil elep jurusan Pangalengan akhirna Ki Jamhuri tuluy mah disangkeh ku Iqbal ditaekeun kana mobil ngan duaan we harita teh manehna wungkul jeung Ki Jamhuri nu katempo meuni ripuh ngan tiba-tiba ngan tibang hepep wungkul Ki Jamhuri teh beungeutna sepa awak ngadegdeg kawas nu keur nirisan. Ari anu lainna basa nepi ka pangkalan ojek oge geus baralik deui naluturkeun pakuwu muruh deui ka lembur jaga-jaga bisi di lembur aya kajadian nu teu dipikahayang da eueuh Ki Jamhuri mah rek saha deui warga lembur pakumaha lamun lain ka pakuwu mah. Mitra kaum dangu setia dongeng Mang Anggang dina judul kausap korod urang teraskeun geus nepi Iqbal nu harita mawa Ki Jamhuri ka rumah sakit teu kabeneran harita rumah sakit Pangalengan teu narima rawat inap atuh kapaksa kudu dirujuk ka rumah sakit gede nu aya di situ Saeur Bandung. Sakabehna ditanggung jawab sagalana ku Iqbal sorangan waktu daftar oge ngakukeun mun nu gering teh bapana pituin. Cag urang tunda lalampahan Iqbal nu harita geus nepi ka rumah sakit nu aya di situ Saeur Bandung dirujuk make ambulan ti Pangalengan. Ayeuna urang malikan deui ka tukang urang kocapkeun di pilemburan. Harita pakuwu jeung nu sejena can daratang ka lemburna. Angin peuting ngahiliwir nebakana dangdaunan pating keresek pating korosak nyiahkeun daun cengkeh di gigi imah. Sora jangkrik jeung cari cangkas pating tembalan jeung balabaturna milu maturan kaayaan peuting harita anu geus asup wanci sareureuk kolot. Reni nu keur dipikiran ku Iqbal harita nyampak keur ngabetem baeud kesel da ti saprak kajadian aheng tadi eueuh hiji oge nu ngajak ngobrol ka manehna. Saribuk sorangan-sorangan bari katempo jiga nu harariwang pisan. Gitu Kang si Iqbal mah Kang Amir Naon Ren? Si Iqbal mah kitu tah leuwih mentingkeun batur batan urang eueuh tanggung jawabna kana pagawean isuk teh urang we meureun nu capek teh ari manehna mangan ngeunah-ngeunah bisa sakalian balik ka imahna teu tahan meureun
mendem kakehel Reni harita ujug-ujug ngomong gitu ditunjukkan ke Ajum. Tak gitu Ren, hitung-hitung nehapekeun maneh we atuh. Urang pandi dia namu sugan aya mangpaatna keur urang dia. Ajum ngajawab bari ngagelehe terus nuluykeun deui omonganana. Heran akang mah kareni teh Ren. Cik atuh sekali-kali mah mikir ka Iqbal teh nu rada positif atuh. Jeung na oge sok pagawean lain manehna nu tanggung jawab panghareupna kapanan. Geus lah maneh sarewe lah. Geus penting ongkohna oge. Ajum nu tadi keur sasarean hudang deui langsung ngomong kitu katempo beutna geuneuk jiga nu nahan amarah anu rongkah. Maneh teh Ren, Ajum harita rek ngomong deui ka Reni tapi teu diteruskeun. Da cangkengna ku Yanto kabulu diciwit. Empoy mending kita tidur toh Kang. Besok pagi kita kan harus bangun pres gitu tah. Kan bakal ke lapangan. Ya toh? Yanto nungtungan ko omongan kitu dan memang waktu geus nunjukkeun jam 11 peuting. Geus kitu mah eueuh nu kadenge deui nyarita galecok pikiran masing-masing nepikeun ka sarena. Peuting bener-bener jempling. Keur mah tadi sanggeus isa bari sakedeung oge hujan gede. Ayeuna tinggal tiisna. Di luhur langit ngan kacaangan bulan anu sapasi. Katempo saliwat-saliwat di antara tetangkalan cing kurunyung bayangan hideung bari ngaromong cing kerenyem. Saliwat sorana jiga sora barudak nu keur ulin. Recet bari saleusirian. Saliwat kadenge cing garuik asa keur aya di kandang bagong. Saliwat deui kadengena cing hariung jiga ngobrolna jelema nu ngariung. Harita wanci ngagayuh ka janarinakeun. Angin ngahiliwir da tarik nebak tetangkalan jeung dedaunan pating keresek pating korosak. Sora jangkrik jeung cari cangkas patembalan jeung balabaturna. Kang Ajum, Kang. Reni nu pangheulana hudang teu kuat deui ngadengena, matak gancang ngahudangkeun Ajum nu keur kerek. Aya naon Ren? Ajum ngagerendeng tapi jigana ngalindur da terus kadenge geus kerek deui. Sawatara sora nu aneh kadenge deui ku Reni, karasa geus ngadeugetan imahna. Srek terus kadenge jiga sora jelema nu keur lempang hareupeun imah. Kang Ajum. Bakat kusieun teu sadar Reni muniang cengkat terus ngendek-ngendek awakna Ajum bari luncat ka tengah antara sarena Amir jeung Yanto. Atuh sararea jadi harudang kabeh terus sarengkat. Aya naon deui ieu teh Ren? Ajum ngambek padona molotot. Dengekeun Kang, dengekeun aya sora budak saleserian. Guak-guik jiga sora bagong. Reni nembalan bari awakna pupurungkutan jeung pias. Nya harita oge sararea caricing. Nyoba ngadidengekeun bener henteuna aya sora budak nu pating cikiki keluareun imah. Tapi da Ajum, Amir jeung Yanto mah teu ngadenge sorana naon selain sora seahna angin nu ngadadak ngagelebuk di luareun imah. Sora naon? Kededengian maneh eta mah meureun Ren? Ajum ngomong kitu deui jiga nu nyentak. Urat-urat dina beheungna meuni rarantang. Dengekeun Kang, dengekeun cing regep manya urang bohong keur naon. Reni masih nempas dan memang tadi jelas karena selina kawas-kawas aya sora barudak cicirihilan ditambah jika sora jelema lempang nincak dadaunan kusrak kesrek atuh akhir nama Ajum oge nu lainna nurut ngadidengekeun leuwih regep
Komo ayeuna mah gelebug angin geus teu kadenge, di luar bener-bener sepi. Ngan sora cihcir jeung jangkrik sasakali bebence di tempat mandi nu aya di tukangeun imah di sarada. Geus lah. Sarare deui dedengian si Reni eta mah. Kabawakeun hate nyungkelit. Mantak piceun geura pikiran goreng teren. Tong sagala-sagala ditabrakeun jeung akidah. Ke kumaha mun maneh dihijikeun di lapang jeung jelema beda agama. Rek keukeuh kana kapanatikan. Ajum ngomong kitu deui, rada panjang sanggeus ngarasa teu ngadenge sora anu aneh. Akhirna ti harita mah kabeh sarare deui ngan kari Reni wungkul nu masih guling gasahan teh. Aing wungkul kitu nu ngadenge teh. Kerteg hatena. Engke mah lah rek indit-inditan poe Sabtu hayang nyaho ditewak ku dedemit. Kitu teg pikiranana inget kana omongan manehna sababaraha jam ka tukang. Basa tadi ngomong kitu ka Ajum. Nya, aing jigana lunang tangan. Moal kitu gara-gara eta. Srek galecok hatena Reni dumadak eureun saharita. Barang celina ngadenge deui sora jiga nu lempang hareupeun imah, dadana karasa ngaguru, hayang ngahudangkeun deui nu lain ngan teu wani. Sieun Ajum ngambek deui, tadi ge pan sakitu popolototna. Nu antukna Reni terus nyoba rek babacaan ayat-ayat pondok dina Quran anu apal. Ngan karek oge rek dibaca, manehna gancang ngarengkolkeun deui sukuna. Da di luar kaburu kadenge nu haharewosan jelas pisan kana ceulina. Jangan serangan di belah wetan. Gancang tewak bisi kaburu berang. Sarena serangan di belah wetan. Kitu pok-pokan sora nu ngaharewos nu kadenge kana ceuli Reni. Sora teh bet sakapeung asa di tukangeun imah, tapi sakapeung asa di sisi bilik, sakapeung deui asa aya di buruan. Sarena sorangan di belah wetan. Gancang tewak bisi kaburu berang. Sarena sorangan di belah wetan. Reni teu apal harita. Lamun saheugna manehna mireungeuh di luar teh geus aya katembong belebeugna kawas belebeug jelema. Duaan keur ngabaradega make baju sing sarua hideung. Harita kabeh kabeneran pisan beungeutna kasorot ku cahaya bulan. Breh nyampak aya saurang nu teu make baju, pipina kemong, corob barolong. Jiga kateureban panyakit kusta anu parna. Komo nu hiji deui mah jabat ti awakna ragas, buukna panjang ditambah suku jeung leungeun rangoas. Eta nu duaan ngan kari sasaduaan wungkul. Nu tinu samemehna imah eta sabenerna geus ditingker, geus dikuriling. Arek newak Reni ngan kahalang ku lebu wungkul. Untungna teh imah eta geus dikurulingan ku lebu. Nu harita diawur-awurkeun ngahajak ku pakuwu samemeh nganterkeun Iqbal ka pangkalan ojek. Rek ngajuju ka rumah sakit teh nganterkeun ki Jamhuri nu keur gering. Sabenerna mah Sukarsih oge harita kadinya ngan mahena mulang deui ku sabab sieun ku lebu. Nu nyesa ngan ukur duaan wungkul eta teh wanci arek maju ka wanci balebat teh. Hanjakal geus di parabunan lebu, hanjakal geus di parabunan lebu, awas kada aya lebu, tiba ieu geus di lebuan. Kadenge salah saurang di antara ngaharewos ka baturna. Kumaha atuh geus kieu? Nu saurang deui nembalan. Penting ieu urang kapaksa tong jauh ti dieu. Nu lain cenah urang we ngarah teu sah teuing jeung ngatur tenaga ke urang mah ulang samemeh carang cangkih.
Nusa urang tadi ngaharewos nembalan bari terus nyalingkar ka tukangan imah. Telila kadenge sora cing cirihil campur jeung sora cing garuik dina dapuran awi deket tempat mandi. Gebeg atuh Reni ngagebeg bari ngomong laun. Mun kitu aing nuker di arah-arah. Gerentesna nu jelas ngadenge nu cing harewos cikeneh. Aya dorongan hayang ngintip dina hordeng tapi teu wani da kahalangan ku rasa sieun nu beuki angot. Manehna malah lempang ngetayap lempang ka tempat nu lainna sarare. Kabeneran antara sarena Yanto jeung Ajum rada renggang. Tuluy rencepan ngagoler di dinya geus embung malire yen kalakuan kitu teh geus ngalanggar akidah. Kasieun geus nutupan ku kawasan ku kasawan mun rek neruskeun sare sorangan, tapi kajen kitu sabenerna hate leutik mah sadar yen kitu peta teh salah sare pareureut jeung raket jeung nu lain muhrimna. Kudu kumaha deui? Batan aing engke jengker sorangan. Kereteg hatena bari narik simbut nutupan beungeutna. Nu antukna sanajan masih inget kanu cing harewos bieu, manehna akhirna bisa sare oge nepikeun ka subuh. Sanggeus karasa ku manehna aya suku Yanto numpang luhureun sukuna jeung leungeunna nu nangkep kana awakna. Gancangna carita wanci carang cang tihang panon poe oge acan moncorong. Cahyana masih pareum ngan ukur ngelemeng. Langit lenglang taya aling-aling manuk recet di serada arek ngabagiakeun sang surya nu moalira medar. Berkah nipika harita Reni salamet teu kaganggu ku jirim nu pikasieun nu dina wanci janari keur rencepan rek nyiwat manehna. Teuing ku pedah kahalang ku lebu nu geus diawurkeun sakuriling imah. Teuing ku pedah jirim nu pika keungeun eta boga rancana anu lain. Dina kaayaan kitu urang lembur geus tatan-tatan rek arindit ka curug panganten, rek ngabantu Ajum sapara kanca ngadegkeun kincir cai nu geus dibadamikeun ti anggalna. Ngancan mangkat kari nungguan parentah ti pakuwu wungkul da pakuwu acan hudang harita teh kusabab datangna peuting pisan ka lembur eta teh. Mitra kaum dangu satia niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama poe ieu poe dilaksanakeunana ngawangun kincir cai di curug panganten. Ajum harita nahan diri supaya kagiatan poe ieu eueuh masalah. Ulah nepikeun ka tempok urang lembur yen rombongan maranehna keur boga masalah, utamana Reni bisa salah polah mangkaning ayeuna awewe lalaki nu rek arindit ka curug teh kapanan. Tisaprak berai poe beas jeung asin sarta mie raos geus diparanggulan ku urang lembur teu kakocapkeun di jalana geus nepi ka sisi curug. Sakabehna prak digawe eueuh nu pahiri-hiri teu silih andalkeun gagawean pagawean sapangabisana. Nu nyugu-nyugu nu ngaragajian ge aya, malah ibu-ibu oge loba nu turun ka curug ngababadan tangkal leutik ku arit nu sajena sarua rapekanana nyarieun hawu keur masak. Geunah kitu ari jeung urang lembur teh guyub saling ingetan mun aya nu poho. Reni oge waktu rek indit nya ti samemehna mangkat teh dibahanan lebu ku Ajum nu diwadahan kana plastik leutik. Teu loba tatanya jiga biasana, tapi langsung disakuan kana saku jaket lepisna ayeuna mah. Kade ulah leupas dinu awaknya Ren. Harita Ajum ngan ngomong kitu ngingetan bisi Reni masih keneh aya rasa bedegong dipiceun di jalan. Nya Kang, nya. Reni ngajawab singkat bari nuturkeun Amir nu harita geus lempang ti heula. Mitra kaum dangu
Samemeh asar sawatara pagawean dianggap anggeus. Isuk rek diteruskeun deui sanggeus dibagi waktu na ku pakuwu. Selain ahli kai nu dibayar mingguan ku Ajum, urang lembur dibagi genep nitih 8 urang unggal poe ngarah teu ngaganggu kana usaha sapopoena. Ari Iqbal iraha atuh ka dieuna deui atuh. Samemeh waktuna balik, harita Ajum nanya ka Amir, rarasaana eueuh Iqbal teh leungiteun pisan da Iqbal mah keur dirina lir ibarat panuduh anu sagala nyaho. Nanyana naon teh sok aya wae jawabanana. Tong dipikiran teuing atuh Kang. Keunda inditna oge geus mere amanat ka urang atuh. Coba mun kamari manehna teu indit ka imah Ki Jamhuri, urang moal apal pisan kana paparancahan ieu atuh, jeung urang moal bisa dikurilingan ku lebu imah teh atuh. Amir nu ngajawab bari ngodok saku calanana terus nempokeun lebu dina plastik leutik ka Ajum. Lebu nu harita kareret ku juru panon Reni. Percaya we nya kanu kararitu. Mun teu ngaragangan maneh mah Ajum sangheuk aing mawana oge sangheuk. Pikir Reni di nujur hatena, tapi teu kedal nu terus lempang mihlaan balik. Iqbal deui. Eleh we Saidina Umar mah dipuji-puji da menang we perangna. Gerendangna deui kitu, tapi teu lila lempangna eureun. Waktu geus nepi ka tempat nalika kamari manehna luncat basa nyumput pedasieun ka tempueun ku Iqbal teh. Panonna tumpah tempo ka handap, terus kawetan miharep tegalan nu kamari ka tempo. Hatena mah kumejot hayang nuturkeun deui tapak kamari sugan jeung sugan manggihan yoga kitu, tapi teu bisa ayeuna mah da pasti loba nu nyaram. Reni terus nancepkeun regang keur ciri, isuk pageto jalan eta rek disorang deui dina waktu anu mernah kitu. Eta oge kudu samemeh Iqbal balik deui ka lembur cenah lantaran keur dirina ngan Iqbal wungkul nu sok terus ngawaskeun gerak-gerikna. Waktosna sae palawargi cag urang ecageun heula dongeng dugi ka dieu nya mitra. Geusan isuk pageto urang tuluykeun deui. Iraha cenah mang, duka tah irahana mah doakeun we maanggang supados sehat nya mitra. Janten upami saga rupina parantos siap, kin kumaanggang disambung deui nya mitra. Oge kanu komentar manganggang haturkeun nuhun. Sarang anu tok komentar oge manggang ngaturkeun nuhun oge mitranya atos satia manco dongengna gitu mitra. Saha cenah mah anu komentar minangka apresiasi manganggang kanut parantos komentar cobi saha yakin kumaanggang diaoskeun mitra. Tah mitra aya teh Eni Suhaeni batam hadir deui punten tos 2 dinten teu komen sareng teu tiasa ngadengkeun dongeng. Aya gangguan sepi jempling di bumi teh barudak kukulutus nyeg saeuna hatur nuhun teh Eni Suhaeni. Parantos komentarnya. Aya Mamahna Andri Maulana Karawang manco saeuna nuhun Mamahna Andri. Aya Teh Iis Yuliani atur nuhun Teh Iis Yuliani parantos manco. Aya Teh Wiwin Waalaikumsalam WRWB alhamdulillah turun Kang anggang Subang Taiwan manco nuhun.
Muse Rohani Damhur, Waalaikumsalam Cep Anggang, nuhun dongengna hapunten Muse langki komen sareng sok siang ngupingkeun. Sing damang Cep Muse oge nembe sehat, alhamdulillah baktos kasadayana nu sok ngarupingkeun dongengna Cep Anggang. Hatur nuhun Muse, alhamdulillah upami Muse tos sehat deui mah nya. Kade dijagi istirahatna, dijagi makanana nya, sareng dijagi ieu nah naon olahragana, jalan-jalan enjing-enjing tah sahe kanggo kasehatan. Hatur nuhun Muse, mugia sehatnya. Aya Teh Yayah Ciledug Tangerang, Ibu Yayah tah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Anggang alhamdulillah sehat walafiat, hanupis dongengna saurna hatur nuhun. Aya Teh Anita tah hadir, aya Teh Noneng Nur Hayati, alhamdulillah mancokang sumangga dilajengkeun dongengna nuhun. Aya Kang Edi Suryadi, assalamualaikum Mang Anggang, wana herang Bogor manco deui dina dongsun. Hatur nuhun Mang Anggang dilajeng. Hatur nuhun Kang Edi Suryadi wana herang Bogor. Aya Neng Alika, assalamualaikum, sauna hatur nuhun kiriman kopi sareng buah kalapa nya, sareng strawberry sareng buah lato-lato nya nuhun. Aya Kang Dede Kang Dede, Waalaikumsalam rancamanya renyaksen sanos hujan sareng aliran di pabrik mopoek ngadamukeun dongeng nu rada-rada uji nyali saone. Sami-sami Mang. Teh Asrapul Islami Najurnya namina info atanapi beja-beja kanggo nambihan wawasan mah tiasa bae baktos kanggo sadayana kumwe sauna hatur nuhun Kang Dedi sumuhun mangga. Aya Kang Iqbal Ibrahim, korod teh sanes sampe nu diparud lebetna gula terus digoreng Mang. Punten intermezzo Mang cenah. Dibaler deui tah ku mamahna Andri tah. Eta nu kitu mah korod rencang ngopi Kang saurna. Terus diwaler deui ku Teh Mayana sumuhun eta raos amisnya eta mah combro. Sanes misro eta mah nya, misro atuh eta mah. Muhunnya rawas cenah ngopi cenah, muhun namina pami gula na dilebet teh misro rawas-rawas panas disusul ku kopi alah pedo cenah. Muhun Kang komo bari ngadahukeun dongeng mah da moal karaos sapiring oge teh nyesa. Waduh meuni kitu nya sapiring cenah ku Mama Andri mah cenah teh nyesa cenah pantesan atuh salirana meuni bongsor nya. Atur nuhun. Aya Teh Alika deui, Teh Neng Reni mah sompral teuing ari nyaurna saurna terus ngirim dotnya di empeng kanggo ngempeng panginten supaya nyusu pangintennya Reni nya. Teh Alika. Aya Teh Wiwin, Waalaikumsalam WRWB saurna hanupis Mang Anggang Subang hadir hatur nuhun Teh Wiwin. Aya Teh Mayana, Waalaikumsalam hadir manco masih na carios kausap korod hanupis dongengna sami-sami. Hatur nuhun Teh Mayana parantos manco nya. Aya Mamahna Andri Maulana Karawang, alhamdulillah hadir manco. Aya Teh Rina Asrapul Nur Islami Najur tanya naon cenah komentarna cenah kin sakedap. Assalamualaikum Maman Mancomang sanos kaporotan oge gura-giru ngupingkeun dongeng hari Jumat parantos liburan heula hanupis pisan dongengna. Oh, hari Jumat parantos liburan heula. Oh, tos libur maksudna Teh Rina libur. Mohon hatur nuhun kasadayana andus komentar nya. Mau sakitu heulanya palawargi mangga kanu sanes bilih bade ngintun-ngintun salam tulis we di kolom komentar gratis supados komentarna tiasa nyarengan dina tungtung maangga ngadongeng. Hatur nuhun kasadayana pangrojohongna pamuga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kasarametan berkah rahayu. Oge hapunten bilih aya komentar anu teu acan katerbitkeun, insyaallah dina dongeng salajengna ku Mang Anggang dibewarakeun hiji-hiji upami waktosna teu cekap Mang Anggang ngabewarakeunana dina konten Mang Anggang anu sanes sesuai urutan tanggal komentarna. Ya mitra, kembang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.